A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pal ismu maka ari kalimat isim yu'rafu eta bisa dikanyahokeun itu kalimat isim bil khafdi ku khafad wa tanwini jeung tanwin wa dukhulil alifi wal lami jeung kaasupan alif lam. Jantan di dieu urang bade ngajelaskeun ciri-ciri isim. Mohon pan sarti payung bahwa kalam teh bagian kalam teh aya 3. Aya kalimat isim, aya kalimat fiil, aya kalimat huruf. Tah kumaha pikeun ngabedakeunana? Nah eta teh termasuk kalimat isim, kalimat fiil atawa kalimat huruf. Maka kantun ditingali we ciri-cirina. Tah ciri isim kahijina nyaeta bil khafdi ku khafad dijerkeun. Jadi lamun aya kalimat dikhopadkeun dijerkeun maka eta termasuk kalimat isim. Contohna misalkeun bi Muhammadin, bi Muhammadin ya kan dijerkeun maka eta termasuk kalimat isim. Atanapi ilal birri, ilal birri ya kan dijerkeun maka al birru ieu termasuk kalimat isim sabab dijerkeun. Eta kahijina. Teras kaduana nyaeta wa tanwini sareng tanwin. Lamun aya kalimat ngangge tanwin tungtungna bade tanwin jabar, bade JR, bade PS. Pokona mah upami ditanwinan eta kalimat maka eta termasuk kalimat isim. Contohna misalkeun Muhammadun, Muhammadun tanwin pan berarti kalimat isim. Atanapi dijarkeun Muhammadin tanwina JR sami isim. Atanapi jabar sami isim. Eta isim kaduana ngangge tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami sareng katiluna kaasupan alif lam. Pami eta kalimat aya alif laman eta oge sami termasuk kalimat isim. Contohna nu ieu nya ilal birri ieu kan awalna aya alif laman al birru maka eta termasuk kalimat isim. Eta ciri isim. Upami dikhopadkeun atanapi ayatan apanapi ditanwinan atanapi kaasupan alif lam maka eta kalimat termasuk kalimat isim. Ngan peryogi ku urang kauninga itu bahwa antawis tanwin sareng alif lam biasana taranga hiji. Biasana taranga hiji. Lamun aya tanwinan tungtungna maka mimitina tarangange alif lam. Tapi lamun mimitina ngangge alif lam maka tungtungna ulah ditanwinan. Sabab eta mah nu dua mah embung ngahiji wae hayangna teh misah we kitu nya. Tah contohna saperti ieu misalkeun kan aya alif laman ilal birri aya alif lam. Tah ieu teh dibacana ulah ilal birrin ulah ditanwinan sabab aya alif lam. Aya alif lam. Atanapi ieu misalkeun Muhammadin atanapi Muhammadun atanapi Muhammadan ngangge alif lam teu kadang ngangge alif lam. Misalkeun masjidun, masjidun tah aya tanwin doma tadi awalna ulah ngangge alif lam. Misalkeun al masjidu ulah
sabab antawis alif lam sareng tanwin mah biasana tara ngahiji embung ngahiji alif lam jeung tanwin mah nya pokona upami di awal ngange alif lam maka kadituna ulah ditanwinan upami kadituna aya tanwinan tungtungna aya tanwinan maka awalna ulah ngange alif lam eta ciri anu eta mah biasana alim ngahiji antawis tanwin jeung alif lam pan ari anu lain mah tiasa ngahijinya seperti ieu kan sarua tadi kan ciri isim nu kajeu teh kan khofad ilal birri anu ieu ilal birri tuh ieu lilal birri ieu kan khofad selain khofad oge ngangge alif lam jadi alif lam jeung khofad jeung jr osok ngahiji gitu biasa atanapi tanwin jeung jr seperti ieu bi Muhammadin nya tanwin nya jr nya khofad gitu nya jr otan khofad sami ngahiji tapi antawis alif lam jeung tanwin mah tara ngahiji eta di antawis ciri isim name 3 nya name khofad tanwin sareng alif lam insyaallah kapayuna urang bahas deui wallahu a'lam bissawab.